Masak oreg kuncai di acara sunatan anak kakak. Nah jadi caritananya barudak ieu video sabenerna mah geus kebel tapi sok biasa teh karek ka upload atuh tabae dak he daripada bangkanya ieu aya bae dina galeri. Ieu sabenerna mah ieu nya keur acara sunatan anak kakak. Atuh heuh ieu ge di dieu aing keur ngitungan hayam jadi tempat aing mah atuh henteu rame sidak jeung teu hajat ieu nya ai awewe mah biasa amun lalaki sok baru karak hajat teh dak hajat. Atuh ai cewe mah pannya tinggal ieu bae ngirim doa bengen tidak lupa dak atuh heuh ieu jeung hancengan jeung oko teh ya makana ieu dipilihan tah tidak lupa di dieu ge aing masak sok tulang taleng teh ya biasa jeung dahar sakalian dahar bae. Atuh heuh jalamun hajat gede mah dak atuh ku heuh aing nu masak jam bising mah teu ngeunah naon aing mah nya ai ieu mah jeung keluarga bae aing ge daek masak tadi dia tidak lupa aing ngoreng kuncai nya dari ka kuncai. Atuh kuncai anu ramuis teh dak atuh naon nya aing mah bingung teh ya pokona mah kuncai beh tah di deuleu dari adak tah doang kieu ieu ngaranna kuncai tidak lupa dicampuran tempe dak biar banyak. Atuh selain banyak pan seubeuh dak ai loba mah pangaruh bae nya di dieu ge diberean kecap biar ada warna dan ada rasa. Ku bibisaanan bae si ieu mungkuna mah masak atuh heuh lain ku ngeunah-ngeunah amat ngan tabedak atuh asal asak bae he cik aing mah sakieu mah ngeunah bae he daripada eueuh nu ngalem mah aing ngalem sorangan bae. Tah bisa dideuleu dak nya ieu oreg kuncai aing geus asak pokona mah beuh ulah diragukan soal rasa mah tidak lupa dicomot heula dak tina kompor ge diasaan.